Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana wa arwahana wa adsamana binuri ma'rifatika wa wuslika wa tajaliyatika daiman bakian hadian ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ieu urang baris nerangkeun atanapi ngabahas fan tauhid. Naon cenah ari tauhid teh? Ari ngaran tauhid teh hiji bidang studi anu bener-bener segala sesuatu eta nujukeun nunggalkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan tauhid ieu bagiana geusang ngabeberes hate. Beda sinareng pan syariat. Ari syariat mah geusang ngabeberes anggahota dohir urang. Anu sok dingaranan pan syariat eta adalah amalul Islam. Ari amal eta harokatul a'dha, gerakan-gerakan anggahota anu ngahasilkeun kana kalakuan Islam. Di antawisna seueur anu sok dibundel, anu sok disebut ku urang eta dina pan syariat mah ilmuna eta ilmu fikih. Ari pan tauhid mah hiji pan anu geusang ngabersihkeun hate urang supaya hate urang ieu fokus wungkul ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika hate urang ngagaduhan akidah, ngagaduhan tauhid, insyaallah bereslah hate urang. Nalika beres hate urang, yakin bereslah sagala anu dilaksanakeun ku anggahota dohir urang. Jadi awal daripada ilmu tauhid ieu urang teh kedah makrifat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon cenah ari makrifat? Kadang urang makannya nyahona ngan makrifat, cenah kudu makrifat banyak. Ta ari ngaran makrifat, definisi daripada makrifat eta idrakun jazimun. Naon cenah? Idrakun jazimun.
bihaisu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin. Idrakun jajimun pamanggihate anu pasti anu henteu robah deui bihaisu laisa ma'ahu taradudun kalawan sakira-kira henteu aya karagu-raguan deui. Muwafiqun lima fil waqi'i anu panemu hate tersebut muwafiqun nyaruaan lima kana aturan-aturan Kangjeng Rasul fil waqi'i dina buktina nasiun anu hasil andalilin tina ngalap dalil ta eta dingaranan ma'rifat. Paham aya nama orang nanta tadi marifat? Idrakun jajimun bihaisu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lima fil waqi'i nasiun an dalilin. Pamanggihate anu pasti kalawan sakira-kira moal aya kamangmangan deui anu nyaruaan kana aturan-aturan Kangjeng Rasul anu hasil tina ngalap dalil eta dingaranan ma'rifat. Jadi anakala pamanggihate henteu sarua jeung aturan Kangjeng Rasul berarti ma'rifatna eta bohong. Ma'rifatun kadibah ma'rifat anu bohong. Di mana antarana mana contohna doang Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat wujud. Wajib Allah kasifatan ku sifat wujud. Dalilna ngalap dalilna tenanan ayana dadambelanana. Ayana dadambelan nah. Sabab di mana aya dadambelanana pasti aya anu ngadambelna. Ya. Tuh. Jeung yakin nalika aya anu ngadambelna niscaya dat anu ngadambelna eta kasifatan ku sifat wujud. Sok disebut hiji dat anu kasifatan ku sifat wujud sok disebut maujud dat anu aya. Ta ayeuna makna daripada maujud urang kudu akur ma'rifatna sinareng Kangjeng Rasul. Eta definisi daripada makna maujud aya sababaraha definisi aya ceuk ahlus sunnah wal jamaah aya ceuk mu'tazilah. Tuh. Ari ceuk golongan mu'tazilah mah ngaran anu maujud teh mayasbutu wayal jamu wayajibu ruyatuhu hiji rupa perkara anu tetep anu misti anu wajib kadeleuna cek halus cek mu'tazilah. Dijawab ku ahlus sunnah wal jamaah engke mu'tazilah ari makna daripada maujud eta hiji rupa perkara mayasihu wa yumkinu ru'yatuhu bihaisu law kusifa anal hijab hiji rupa perkara anu sah-sah bae anu mungkin kadeleuna apabila dihilangkeun ti urang sadayana hijab ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu mu'tazilah ya. Menta dalil ka ahlus sunnah wal jamaah. Mana dalil anjeun bahwa anu maujud eta hiji rupa perkara anu sah
anu mungkin katingalina apabila dibuka hijab ku Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah cek Ahlus Sunnah. Naha anjeun teu berpikir. Naha anjeun teu mukakeun pamikiran anjeun, panon dohir anjeun jeung panon batin anjeun. Pan aya sok dina hiji waktu anjeun papanggih jeung CS anjeun jeung babaturan anjeun di pengkolan ngeusahakan sainum sehingga benar-benar sapapait sama manis sabagja sacilaka eta jalma pernah diangkat ku anjeun jadi jalma anu sukses ku anjeun. Pas dina hiji waktu anjeun nanya ke eta jalma, eta si jalma bororah nembalan. Ngaliuk oge henteu. Pas panggih deui dina hiji waktu anjeun nanya ke eta si jalma. Ari anjeun kunaon kamari ditanya ku kula? Teu nembalan. Iraha kan sok kitu jeung janjanya. Kamari cek di pengkolan anak. Teu kadeuleu eta ku kula, hampura kula keur boga pamikiran. Kan eta sering kajadian tina diri urang sebagai makhluk. Apakah anjeun teu sadar? Padahal anjeun jeung babaturan anjeun teh maujud aya kunaon teu kadeuleu ku matana. Nya. Kunaon ieu anjeun teu kadeuleu ku mata babaturan anjeun. Eta. Makana lamun anjeun ngagaduhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah doang tadi makna daripada maujud eta adalah hiji rupa perkara anu sah jeung mungkin katingal nalika dibuka hijab ku Allah Subhanahu wa taala insyaallah anjeun muarek suudon ka babaturan anjeun jeung yakin anjeun bakal terhindar tina hal-hal anu mantap ngaruksak kana amal-amal hade anjeun. Mana contohna? Di antarana mungkin anjeun pernah nulungan ka babaturan anjeun. Mungkin anjeun pernah jadi sabab suksesna babaturan anjeun. Kan eta kahadeannya. Laras. Eta tes kahadean. Mungkin anjeun pernah merek kadaharan ka babaturan anjeun jeung sajaba-sajabana anu mangrupakeun kahadean-kahadean. Insyaallah nalika anjeun ngagaduhan bundelan hate sesuai jeung aturan Rasul, maka anjeun jauh tina rek ngoet-ngoet jeung milaraan ka babaturan anjeun anu geus meunang kasuksesan ditanya ku anjeun teu nembalan anjeun melek timbul heueuh baretomah ku aing ditulungan ya. Dahar ogeh ku aing dibere pas geus sukses ditanya ogeh ku aing teu ngaliuk-liuk acan teu nembalan-nembalan acan. Eta orang kena sanksi moal eta. Ruksak moal ibadah orang. Yakin bro? Sabab kena sanksi dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Wahai orang-orang yang beriman. Wayahna urang rek ngaruksak anjeun kana pahala-pahala sedekah anjeun garis miring kabagusan anjeun bil mani wal ada ku secara ngoet-ngoet jeung milaraan. Tapi sabalikna urang nalika urang muhib ngagem hate urang bahwa anu maujud teh hiji rupa perkara anu wajib
jeung misti tetep kudu kadeleuna, yakin eta urang bakal terjerumus kana hal-hal anu teu sesuai jeung aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi teh engke orang teu masa ku ngaing keur lemah keneh mah, keur teu sukses keneh mah, teu can mangih kasuksesan, ku aing dibantu eta teu ingat geus gede mah, geus sukses mah ditanya ku ngaing eueuh teu nembal-nembalan. Diungkit-ungkit. Panyakit lah itu teh. Jelas panyakit ngaruksak moal kana amal urang. Anu geus dilakukeun ku urang, yakin bakal ngaruksak. Nauzubillahi min. Jadi paham nu kitu eta. Ya. Sarekan kejadian di orangnya. Eta teh akidah Mu'tazilah. Tuh. Makana santasna orang uninga perbedaan antar Ahlus Sunnah wal Jamaah sareng Mu'tazilah. Mudah-mudahan orang terhindar daripada penyakit-penyakit anu ngaruksak kana amal ibadah orang anu tos dilakukeun ku urang sadayana. Ya. Malah mah Mu'tazilah tetep bae Mu'tazilah mah. Anakala nu maujud hiji rupa perkara anu mungkin jeung sah katingalina atuh meureun cenah kula mah tekah teh atuh ngaran kitu mah lain maujud cenah eueuh bae cenah. Ya. Eueuh bae cenah mun kitu mun teu kasebat maujud. Sabab naon? Eta Mu'tazilah mah sok tamasuk bidohir, tetegenan kana dohir. Sedengkeun dohir eta cuma terjadi didambelna ku Allah lain daimul wuku, lain salilana terjadi, tapi lolobana terjadi. Urang tiasa neule dan kia eta kasirul wuku seueur terjadi sanes daimul wuku. Sababan lamun eta terjadi neule urang ka papada daimul wuku salah terjadi moal aya jalma anu ditanya kurang teu nembalan. Tapi buktinya kan jelas aya babaturan orang anu ku urang ditanya kunaon teu nembalan gitu. Berarti terjadina panon tiasa ningali eta lain daimul wuku tapi kasirul wuku, lain salilan terjadi tapi seueurna terjadi. Mantak eta makhluk Allah anu didamel ku Allah eta dibagi menjadi 4 bagian. Aya nu adimul wuku moal terjadi, mungkin tapi moal terjadi. Mungkinan atuh Allah Maha Kawasa. Terus qalilul wuku seetik terjadina. Mungkin tapi seetik terjadina. Doang mana? Mukjizat ti para nabi Allah, ti para utusan Allah, karamat ti para waliullah, maunat ti jalma anu mukmin. Pertanyaan tina diri orang. Pancen eta anu telok salat ge anu teu mukmin sok aya keanehan. Ya. Aya keanehan. Boga pangabisa boga keanehan hawarik adat bela. Eta. Eta naon eta termasuk naon? Eta termasuk sungguh nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedana antara maunat sinarang istidraj. Ya. Lamun maunat mah saeutik terjadi apabila keur kapepet orang mukmin keur kapepet karak aya pitulung ti Allah Subhanahu
wa taala eta ngaranna ma'o. Lamun istidraj pikeun jalma anu teu beriman seueur terjadi na nya asal datang ieu minta syariat hasil. Tapi eta anu dipenta syariatna henteu mukmin. Datang deui ieu hasil. Ta eta istidraj. Ari istidraj mah tadi teh makhluk Allah anu didamel ku Allah anu Maha Kawasa anu termasuk kana loba terjadi. Nah, sanajan lain keur kapepet lamun maunat mah terjadina waktu keur kapepet ya. Tuh. Urang sok salat hati orang bener-bener ke Allah Subhanahu wa taala. Mantang orang ke Allah Subhanahu wa taala. Ditong ku orang bakal saeutik deui mah sacauk deui. Orang ngajerit ke Allah, ya Allah, aya teh beljol datang. Ya. Anu mere ka urang, anu ngepeulan ka urang. Urang sehingga kembali ka Allah, ya Allah nuhun Gusti ya abdi pasieun rezeki. Kan secara orang teu disangka-sangka tanpa aya sabab nya ta eta dingarenan maunat ti Allah Subhanahu anu dibikeun ka jalma anu mukmin. Ta maunat nya. Aya deui tadi nan mereka sabar tadi kedua qalul wuku kasirul wuku ieu dadamelan Allah nu nomor katilu anu termasuk kana loba terjadina doang Allah ngadamel awewe sok reuneuh ya tuh Allah ngadamel awewe sok reuneuh tuh eta sanes daimul wuku, sanes halnya terjadi tapi lolobana terjadi. Ya, terus kadaharan sok nyebeuhkeun, cai sok nyegerkeun. Nanti seueur contoh-contohna, ta eta sadayana termasuk dadamelan Allah, makhluk Allah anu seueur terjadi. Nah, ya. Sabab diantarana aya awewe anu teu dipasieun hamil ku Allah. Ya. Aya diantara sanajan eta jalma dahar jeung kunaon teu dibere seubuh ku Allah. Jeung aya di jalma anu puasa we teu barana dibere seubuh bae ku Allah. Kitu aya. Ya. Tuh. Berarti contoh daripada kasirul wuku adalah diantarana awewe reuneuh ya kadaharan sok nyebeuhkeun cai sok nyegerkeun jeung sajaba-sajabana aya deui no daimul wuku makhluk Allah ngeun ieu mah salilna terjadi doang mana rasa asin anu aya dina uyah nya. Terus rasa amis anu aya dina gula, rasa ngaduruk anu aya dina seuneu. Ta eta memang salilna terjadi. Ya. Salilna terjadi. Ih, buku macana ieu mah seuneu teu ngaduruk. Sakitu hurungna ieu si suluh teu jadi ruhak. Aneh cenah abi mah engke Allah nyebut aneh. Tingali aya perkara anu sajan teu. Boa-boa eta dina jero seuneuna anu ngaliput kana suluhna aya cai, aya mane. Ataupun si suluhna beueus. Ya. Eta Tata nalika ku orang pendak kejadian doang kitu seuneu teu bisa ngaduruk ditingali sabab mun sabab aya cai
berarti eta termasuk kana hukum atau makhluk Allah sunatullah nalika Allah arek nyieun suluh eta teu kaduruk sok ngadeukeutkeun nempelkeun sababna babarengan jeung cai ya babarengan jeung berarti eta termasuk kana daimul huku sabab di mana-mana cai jeung seuneu nempel sok nyegah kana ngadurukna ieu si seuneu nya eta menjadikan hukum ilmu pengetahuan alam eta IPA etanya di sekolah teh mah ilmu pengetahuan alam tuh hukum adat cek orang teh mah nya tuh hukum adat naon ari hukum adat awas orang kedah terang ya ari ngaran hukum adat sabab urang eta kedah uninga kana tilu hukum satacana urang ancrub kana ilmu tauhid urang eta kedah uninga kana makna atau definisi tilu hukum adat hukum akal sareng hukum syara nah ari makna atau definisi daripada hukum adat nyaeta isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitati takarulil qiron bainahuma alal hissi wujudan au adaman. Ari makna daripada hukum adat definisi daripada hukum adat nyatana netepkeun akibat kana sababna atawa henteu netepkeunana akibat kana sababna dengan sering terjadina babarengan antara sabab jeung akibatna alal hisi ditetapkeun ku panca indra. Aya sabaraha panca indra anu aya dina diri urang? Aya 5. Hiji mata, kadua ceuli, katilu irung, kaopat leta, kalima kulit paranti nyabak, letah paranti ngarasa, ceuli paranti ngadenge, mata paranti neuleuh. Eta anggahota dohir anu 5. Nalika sering terjadi katempo ku urang berarti eta menjadikan ketetapan hukum adat. Seuneu ngaduruk sering kan kurang katempo malah panon urang ngadengenya di kulot baheula urang tibar eta sampai kuari nalika seuneu dihijikeun jeung suluh yakin eta si seuneu sok ngaduruk kana suluh. Nalika si seuneu dihijikeun kana suluh terus aya cai eta si suluh talo kaduruk ku eta menjadikan ketetapan atau hukum adat. Kunaon sabab badak ikaduruk amun sabab si suluh diasupkeun kana netepkeun hubungan hubungan akibat kana sababna. Ya. Tuh. Sering terjadi babarengan kitu. Ka kuping katingali ku urang. Letah geus ngarasa. Nalika ieu si uyah didatangkeun kana letah, yakin karasa asin. Ditetepkeun kunaon? Kulet sababna kunaon didatangkeun kana letah ta eta menjadi ketetapan hukum adat isbatu robti
amrin li amrin, netapkan hubungan akibat kana sababna. Biwasitati takarulin kiron, dengan sabab sering terjadina babarengan antara akibat jeung sababna alasi ditetapkan ku panca indra. Ngan antara netelkeun uyah ngadatakeun uyah kana letah eta hukum adatna hukum adat anu nyata anu sok dingaranan ku budak santri mah sok geus daruri cenah eta mah nyata atuh geus teu kudu butuh karena dipikiran. Terus aya deui anu kudu dipikiran kurang, malah perlu sakola. Ya. Perlu sakola. Mana di antarana ilmu ekonomi. Eta hukum adat eta. Ilmu orang mesin. Ya. Oh, kumadak ieu mesin hang cenah hirup. Oh, kudu disambungkeun ka sababna di kabel nu ieu plus disambungkeun ka nu ieu terus disambungkeun jadi mesin eta hirup. Kunaon eta ku belajar. Ditetepkeun kunaon eta ku panca indra orang. Lamun orang teu ningali, lamun orang teu ngadenge, tetep orang moal panggih. Ya, itu ilmu pertanian gitu ya. Kumaha ieu supaya bisa jadi ieu si pare supaya montok, buahna supaya alus. Ya. Oh, cek ilmu pertanian kudu jangkana 15 meter antara atau 25 cm-nya antara batang jeung batang. Sabab engkena nganak terus loba terus kasih buahna lamun ada anggang menjadi bararening. Eta hukum adat, ketetapan adat. Netepkeun akibat atau netepkeun hubungan hasil kana sababna, netepkeun suburna pare, benerna buah pare ku sabab melakna aya jarak 25 cm. Dipikir deh ku orang. Karena dorinya dipikir deh ku orang. Atau munasabah 25 cm udara asup. Kan manusia makhluk hidup bernyawa maupun anu tidak bernyawa memerlukan udara. Eta menjadikan hukum adat. Cuma eta mah hukum adat nadori. Pikiranan anu perlu ku urang sakola. Ilmu kedokteran gitu sami. Ngambilna tina hukum adat. Lewat percobaan terus obatna kunaon sehingga sembuh. Ngan eta sadayana adalah tidak termasuk anu daimul wuku makhluk Allah anu salila terjadi tapi eta termasuk kana kasirul wuku. Sabab diantarana aya sanajan orang melak pare menurut aturan ilmu pertanian tapi kunaon teu hasil bae. Orang kembali ke Allah Subhanahu, urang mah kabatas ku la haula wala quwata illa billahil aliyil adin. Tidak daya dan tidak ada upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung. Insyaallah nalika orang ngagaduhan tauhid kerja di petani ngagawean orang pertanian orang, sawah orang, insyaallah orang menurut aturan pertanian tapi orang henteu tetegenan karena
jerih payah orang, tapi tetap hati tetegenan ka Allah subhanahu wa ta'ala, minta dijadikan, minta disuburkan ku Allah subhanahu. Nalika hasil orang terus terang ieu eta cuma hukum adat tetap anu nyuburkeun mah Allah, anu ngabuah ngahasilkeun buah mah Allah. Nalika orang hasil hate orang tes gaduh keyakinan bahwa anu nyuburkeun, anu ngahasilkeun, anu ngajadikeun ieu adalah Allah. Timbul nalika orang hasil rasa syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha nalika orang teu hasil moal aya kekecewaan anu mendalam, tapi orang hate kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Moal aya kekecewaan, orang teu daya teu upaya, teu aya kekuatan ya Allah. Tapi insya Allah naon anu dikerjakeun ku urang moal rek disia-siakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hartina pahala yakin menang ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab naon? Dina katerangan hadis-hadis tos nerangkeun bahwa langkahna urang kapagawean urang ka sawah maupun ka kantor jeung ka sajabana eta menjadikeun nilai zikir ka Allah subhanahu, menjadikeun nilai tasbih ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap enggak? Lamun hate urang tadina nalika urang arek digawe hate urang nurut, sejak nurut karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Palebah mana cenah supaya ieu urang teh hirup hate sehingga hate ngerentegeun bahwa urang teh arek gawe teh nurut karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala kasipatan ku sifat kalam. Tuh. Anu kalam qadimna Allah eta dituduhkeun makna kalam qadimna Allah ta ku kalam Al-Qur'an. Aya teu aya dina Al-Qur'an. Parentah orang usaha aya teu aya? Di antara dina surat Jumahnya wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Apabila tos dikerjakeun salat fantasiru maka pek gumelar deui anjeun fil ardi di muka bumi, wabtaghu jeung kudu teangan ku anjeun kabeh min fadlillahi tina padal-padal Allah, tina kaleuwih-kaleuwih ti Allah. Ya. Kan eta tita usaha eta. Teangan padal Allah. Teangan rezeki Allah. Eta perintah usaha. Terus dina ayat anu sejena wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Tina sifat-sifat saparona jalma-jalma mukminin yadribuna fil ardi gawe-gawe di muka bumi ya yabtaghuna min fadlillah neangan padal-padal Allah. Eta perintah usaha, perintah kasab. Makana urang bisa ngahirupkeun hate urang sangkan urang usaha nempuh asbab supaya menangkan pahala ti Allah subhanahu wa ta'ala. Diniatan ku urang bahwa urang rek usaha, rek tani, jeung sajaba-sajabana eta arek nurut kana parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nalika urang kitu kerja urang lempangna urang ka sawah, lempangna urang ka kantor, lempangna urang ka pasar rek dagang, lempangna urang ka laut rek ngalalauk hayang dibere hasil ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lengkah jeung kepatata menjadikeun nilai zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala, nilai tasbih ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah wal jamaah mah segala gerak-gerikna menjadi ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala.
Eta hukum adatnya definisi daripada hukum adat. Isbatu rabti li amrin wa amrin biwasitati takarul kiron bainahuma alal hisi, netapkan hubungan akibat jeung sababna karena seringna terjadi babarengan antara sabab jeung akibat. Nah, alal hisi ditetapkan ku panca indra ataupun tambahan tadi teh lamun ilmu kedokteran anu ilmu anu nadhari anu urang kudu pikiran anu kudu urang bimbingan guru ya eta ditetapkeuna ku percobaan-percobaan jeung ditetapkeuna ku alat teknologi. Berarti tauhid ieu tidak membuang hukum tidak membuang ilmu teknologi, tidak membuang ilmu kedok, tapi menempatkan karena tempat. Nah, henteu anti tauhid ieu ya. Gitu. Sabab aya dina jalurna nyatana hukum adat. Itu ilmu pemerintahan apa dicaruskeun maseur ya contoh-contoh nanya. Ilmu pemerintahan dimulai pemerintahan RT RW terus itu sampai pemerintahan pusat hukum adat eta nu digunakeun eta. Cuma eta hukum adat nado sehingga aya fakultas dan teh aya da amun ngeusang pemerintahan. Fakultas ilmu pemerintahan. Nah, fakultas ilmu pemerintahan ayanya. Gitu. Aduh, Masya Allah. Nah, ayeuna hukum nu kadua, hukum akal. Nah, ari makna hukum akal? Isbatu amrin li amrin min ghairi tawaqqufin ala takarurin wala wad'i wadi'in. Ari ngaran hukum adat mah hukum akal mah nyaeta natapkeun sifat anu wajib di dat Allah kana dalilna bari jeung teu kudu nunggu sering terjadi. Nah, wala wad'i wadi'in jeung henteu kudu nunggu aya anu netepkeun. Mana contona? Doang orang nekadkeun Allah kasifatan ku sifat wujud. Ya. Akal laju seok laju ngabenerkeun bae. Sabab naon? Teu kudu cepet bulak-balik mikir orang. Sabab nempo dadambelanna tos yakin ayana dadambelan pasti aya anu ngadambelna. Berarti amun aya anu ngadambelna berarti ieu anu ngadambelna kasifatan ku sifat wujud. Eta tos akal teh tos yakin ngabenerkeun teu bulak-balik mikir. Ya. Tapi langsung secara naon bahasa ieu teh mah secara spontan hak akal urang eta ngabenerkeun ngawajibkeun ayana Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat wujud. Itu spontan. Wajib. Jeung akal urang spontan ngabenerkeun. Kusabab aya dadambelanana berarti aya anu ngadambelna. Itu. Berarti nalika aya anu ngadambelna berarti anu ngadambelna kudu kasifatan ku sifat wujud. Spontan di urang ngamustahilkeun ngabenerkeun kana mustahilna Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat henteu aya kasifatan ku sifat Adam. Ya. Spontan. Berarti ieu sifat Adam di dat Allah Subhanahu wa taala mustahil.
Berarti akal orang teh ngamustahilkeun nalika Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat Adam. Eta hukum akal eta awas ya. Ayeuna naon ari makna hukum syara teh? Emang orang contoh-contoh aya ngaos tauhid dia teu cukup sekali sanes namanya. Ngamaknan tilu hukum heula oge eta. Masyaallah. Ya, ABB paham satahun nembe paham eta. Satahun ti Karawang tadi itu ti Abah Haji Obay Hasan Basri. Mudah-mudahan anjeunna sing kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala, sing kenging panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Ari ngaran hukum syara mah nyaeta huwa isbatu amrin li amrin biwasitati wad'il wadi'i wa huwa hitabullahi ta'ala bi af'alil mukallafina bi talab awil ibaha awil wad'i lahuma. Ari ngaran hukum syara mah nyaeta netepkeun akibat kana sababna atawa nafyuhu anhu atawa ngateu ayakeunana akibat ku sabab teu ayana sabab dengan pelantara wad'il wadi'i dengan pelantara ayana anu netepkeun ayana katerangan ya. Katerangan tersebut nyaeta huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alaq bi af'alil mukallafina nyatana hitab Allah Subhanahu wa taala anu ta'aluk anu ngahubung kana pagawean-pagawean urang sadayana sebagai mukallaf parentahna nyatana bitolab ku secara wajib awil ibaha atau secara wenang atawa secara sunnah atawa secara makruh jeung sajaba-sajabana. Ta urang contohan ya. Contohan. Netepkeun akibat kana sababna. Ya. Akibatna asup surga ku sabab ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Akibatna asup ka surga ku sabab orang takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ta eta pelantaranna naon? Ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyaris dina Al-Qur'an al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu dicawiskeun, diperuntukkan untuk orang yang takwa. Berarti sababna asup ka surga eta akibatna asup ka surga eta adalah sabab daripada orang ngagaduhan takwa. Takwa itu adalah sabab orang asup ka surga. Ditetepkeunana ku hitab Allah, parentah Allah, ku kalamullah, ku Al-Qur'an. Ya, eta adalah hukum syara. Neraka sababna asup ka neraka ku sabab orang henteu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sababna orang henteu asup kana surga napiu tinggal bulak-balik we mah nya nganapikeun akibatna orang teu asup kana surga ku sabab orang henteu takwa. Ditetapkan ku kalamul eta hukum syara. Ya, hukum syara eta berarti nya
lamun dohir orang henteu taat ka Allah Subhanahu wa taala, hate orang teu takwa ka Allah Subhanahu wa taala, yakin sabab Allah moal bohong, kalamullah henteu bohong, yakin orang eta bakal jadi pangeusi neraka. Ya. Sabaraha menit ya orang neraka? 50. Hampir sajamnya. Jadi orang kedah terang perbedaan antara hukum syara, hukum akal, sinareng hukum adat. Ieu teh nafsul amri, pokona masalah orang hayang paham kana ilmu tauhid. Tuh. Orang kembalikan sifat wujud. Adanya. Berarti cek akal orang ngabenerkeun akal orang Allah Subhanahu wa taala kasipatan ku sifat wujud sabab ayana dadamelanana. Definisi orang tos terang tadi anu mantak nyalamatkeun ka diri orang kedah ngambil definisi maujud, definisi sifat wujud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nalika orang ngambil definisi daripada sifat wujud Mu'tazilah, insyaallah orang kauning aku orang bakal cilaka. Di antarana hancurlah pahala-pahala kehadian orang. Cik Mu'tazilah mah tadi buah kula mah tetep pendapat kula mah ieu hate kula bundelan kula akidah kula bahwa anu maujud eta kudu aya jirimna kudu kadeuleu nya kudu kadeuleu mantak kumaha hamba ieu carana kula teh kudu bisa neuleuh kadat Allah Subhanahu wa taala sehingga ditarekahan ku kumanehna. Jecena Kanjeng Rasul ge ningali kana adat Allah piraku umatna teu bisa neuleuh. Kanjeng Rasul eta bisa neuleuh kana adat Allah eta teh khususnya ari umatna teu bisa. Sabab aya nas Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala waktu urang hidup di alam dunia teh la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Muarek bisa ditingali ku panon ima panon dohir wa ima panon batin wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala ningali kana anu ngagaduhan panon dohir jeung panon batin. Eta pikeun urang hirup di alam dunya. Kumaha lamun jaga di akhirat? Wujuhu yauma idina semua akan ningali kana zat Allah Subhanahu wa ta'ala di alam surga. Malah maningalina kana zat Allah Subhanahu wa ta'ala eta mangrupakeun panggede-gedena nikmat surga dibanding jeung 70 widadari. Tah ayeuna aya pertanyaan tina diri urang. Naon sababna ieu ningali kadat Allah Subhanahu wa ta'ala jaga di surga mangrupakeun panggede-gedean nikmat surga. Anu nikmat surga eta lain bae nikmat surgana oge malah ainun ro'at wala udunun samiat. Hiji rupa perkara anu teu can pernah katingali ku panon, teu can pernah kaambeuk ku irung, jeung teu can pernah kagerteskeun ku hate. Saking nikmat-nikmatna eta surga jeung kanikmatan-kanikmatan surga. Kuari aya bahasa ningali kana datna Allah eta mangrupakeun panggede-gedean nikmat surga. Pertanyaan tadi teh. Naon sababna ieu ningali kana dat Allah teh mangrupakeun panggede-gedean nikmat surga? Oh, munasabah. Waktu hirup di alam dunya teu can pernah ngarasana nikmat ningali kana dat Allah Subhanahu wa taala. Ngarasa nikmat oge urang ngahadirkeun sifat-sifat Allah anu wajib tidak Allah anu 20 tina hate urang sehingga kabuka ku urang sadayana
sehingga idian dina hate urang sadayana Allah kasipatan ku sifat sampurna, Allah kasipatan ku sifat maha gagah, diri urang kasipatan ku sifat hina, diri urang kasipatan ku sifat kamampu sama sekali. Man aropa robbahu pakod aropa nafsahu, sing sabe jalmana anu nyaho kana kasampurnaan Allah, kamuliaan Allah, maka eta si jalma nyaho kana kahinaan diri pribadi. Nah, dijawab ku orang pertanyaan tadi, naon sababna ieu ningali kadat Allah di surga engke menjadikan panggede-gedean nikmat surga, sabab urang waktu di dunia teu bisa ningali kadatna Allah subhanahu wa ta'ala, can pernah ngarasanan, pernah oge orang teh kabuka sifat-sifatna hungkul, sabab di mana-mana oge nalika hiji perkara naon bae anu pernah urang ngarasanan pas manggih deui eta nikmat eta moal karasa nikmat panggede-gedena moal nya. Tapi lamun urang can sama sekali cuma nyaho dengaran, cuma paham kana sifat da. Pas urang ningali yakin karasa nikmat, doang kadaharan we, doang kadaharan. Eta kadaharan kan nikmatannya. Eta. Ieu urang geus pernah ngadahar, ieu kadaharan di dieu dibinuangeun. Geus pernah. Datang orang nyaba ke Kalimantan misalkan ya. Pas disuguhan doang gitu. Ngeunah mah ngeunah, tapi ngarasa ngeunahna poharan teh. Coba. Pernah ngadahar, pernah ngarasanan pas orang misalkan ka Jakarta disuguhan deui kueh nu doang kitu tah. Ya. Ngeunah mah ngeunah, tapi sampurna henteu eta ngeunahna orang. Ngarasa enakna kadaharan eta. Moal sampurna nya. Ku sabab kunaon lagi lah aing geus kasano kitu nya. Gitu. Ya. Eta. Begitupun orang ningali kadat Allah. Nalika orang geus pernah di alam dunya ningali kadat Allah, jaga pas ningali atuh meureun biasa-biasa bae, moal terasa nikmat. Ya, makana lamun jalma kuari ngaku-ngaku geus panggih jeung dat Allah Subhanahu wa taala, meunang mah meunang bener, cek akal. Lamun dibuka hijab ku Allah, yakin orang bakal ningali kana dat Allah. Ngeun eta termasuk kana meunangna adimul wuku moal terjadi, sabab naon? Eta ngalanggar kana nas Al-Qur'an, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Cek Al-Qur'an teh kalamullah, di alam dunya teh Allah teh moal bisa ditingali ku panon dohir maupun panon batin, tapi Allah bisa ningali kana anu ngagaduhan panon dohir sinareng panon batin. Tah lalu eta anu ngagaduhan akidah kitu nu keukeuh bae ngaku-ngaku hayang panggih jeung dat Allah, keukeuh bae geus ngaku panggih jeung dat Allah, eta termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah lain. Eta lain termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi golongan Mu'tazilah eta nyabang menjadi akidahna golongan mujasimah anu nyaruakeun Allah jeung jisim. Ya. Jeung jisim. Sababna dina bahasa aing keur peuting geus panggih jeung dat Allah. Eta bahasa geus panggih jeung dat Allah engke sing horeng ngandung makna di jerona Allah keur kumaha nya. Allah keur ku jeung aya bahasa di mana panggihna ya. Berarti nalika aya bahasa di jerona santa diucapkeun aya bahasa keur kumaha eta Allah yang hareup teh nyangigir teh nonggongan di mana. Berarti eta nyaruakeun Allah jeung makhluk. Nauzubillahi min kumaha cenah aja ieu mah dikir lagi mantap.
sampai igeg-igegan sanajan dikira gagah ribuan ratusan ribu tetap eta teh golongan-golongan mujasimah. Anu punya akidah bahwa Allah eta bisa ngaji sim. Nan ari jisim mata rokaba minal hayuli wasuro hiji rupa perkara anu tersusun tina bahan baku jeung rupa. Berarti doang orang kan tersusun tina bahan baku jeung rupa. Ya, maka nu hade orang, nu hade. Ya, tuh ulah kapikat, ulah. Eta teh golongan mujasimah. Malah manehna saking hayang loba pengikut. Punya pendapat manehna bahwa dikir pagawean anu teu can masuk ka golonganana, teu can dibeat eta geus teu endah. Eta lain kitu. Lain kitu. Jawabannya kumaha urang pikeun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikir maupun apapun kalau akidah bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah eta dikhawatirkeun tidak akan jadi sabab masuk kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Anu ridho Allah Subhanahu wa taala ngandung kana surgana Allah Subhanahu wa taala jadi sabab ngasupkeun kana surgana Allah Subhanahu. Di mana cenah nyalakna eta katerangan eta? Kan aya hadis nanya. Hadis Rasul sayati ala umati zamanun satabtarikuna ala salasatin wasabina firqatan kulluhum pinat ila wahidan wahum ana wa ashabi wahum ahlus sunnah wal jamaah. Bakal datang hiji zaman ka umat kaula anu umat kaula eta bakal pecah belah menjadikan 73 golongan. Sakabehna bakal asup neraka kecuali nu hiji. Saha eta? Wahum ana washabi, mereka itu adalah saya dan sahabat-sahabat saya. Aja saha kita eta Kanjeng Rasul? Wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dikir anu bakal ngasupkeun ka surga eta lain bae dikir tapi amal-amalan anu sanesna anu bakal jadi sabab meunang ridona Allah. Ridho Allah eta jadi sabab pikeun asupna kana surgana Allah adalah dikir jeung pagawean-pagawean jalma anu hatena ngagaduhan akidah bundelan itikad gerakan anu ngahasilkeun gerakan-gerakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabab jelas aya hadisna eta sadayana tos dijamin ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Mudah-mudahan pertemuan orang kali ieu sing dijantenkeun pertemuan ku Allah Subhanahu wa taala gesang ningkatkeun pemahaman akidah orang, pemahaman keimanan orang ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sabab perjalanan iman orang ke Allah Subhanahu wa taala. Thariqah anu sok dingaran thariqah eta amalul iman. Lain amal dikir lain. Thariqah eta amalul iman. Gerakan-gerakan anu ngahasilkeun kana keimanan aya di mana hate nya. Berarti sok dengarna thariqah ieu, thariqah eta adalah jalan gesang ngabeberes hate nya. Moal beres hate lamun lain ku keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Moal iman sabenerna ka Allah Subhanahu wa taala lamun lain ngagaduhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tadi teh sifat wujudnya gerakan hate kudu gerak kitu tanya gitu.
Oh sifat wujud teh orang hiji perkara anu mungkin katengan di bokoh jeung Allah Subhanahu wa taala panggih orang. Oh berarti ya Allah ieu abdi teh dipasian panon teh henteu wajib kudu bisa neuleuh sabab panon didambel ku Gusti dedeulan oge didambel ku Gusti. Ieu abdi ayeuna panon abdi ditiasakeun ningali nuhun Gusti abdinya didambelkeun panon nya dipasian paningalina kudu double urang sifat syukurna ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jeung moal sombong insyaallah nalika urang Ahlussunnah wal Jamaah piraku aing mah teu kaharti paharep-harep teu kadeuleuk ku aing naon matana get moal nya mal aya istilah orang maido kanu sejen mal aya istilah suudon kanu sejen. Akhirnya kumaha insyaallah jeung papada urang bakal terjaga jeung timbul urang sifat bijaksana jeung aya tina diri urang eta sifat silih hampura odak ban keur ditutup ya ku Allah panonna sehingga teu bisa neuleuh timbul hampuraan nya. Eta mal aya perpecahan insyaallah. Sabab ku sepele beuna ka urang Mu'tazilah ku akidah Mu'tazilah ku sepele bang kitu. Jeung tetangga ge pecah aing teu hayang aing nanyana ge batok aing. Eta bibit-bibit perpecahan. Makana wayahna urang jauhan eta paham-paham Mu'tazilah. Pelajari ku urang paham-paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah anu bakal mempersatukan orang lain bae di akhirat jaga di alam dunya oge insyaallah bakal ngahijikeun jeung nalika urang geus ngahiji yakin urang bakal kuat bersatu kita nanti kan teguh bercerai kita runtuh. Islam gitu nya kudu ngahiji sabenerna mah nya. Mudah-mudahan sing aya hikmah senang mangpaatna pikeun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.